coba masalah stresnya tadinya Bisa stres kunaon gitu. ada rek teh stres kumaha bias maha membeli anak raek nu digawe sararepik komo nu kawas urang nu teu digawe mah lieu Nya rek teh stres kumaha tuh Mang Jana. Atuh da maneh mah mikiran kasusah. Yeuh, kasusah mah tong dipikiran, yeuh oge kasusah mikiran maneh. ari ustad nyaho urang teh keur lieur nean pagawean lain nulungan mah ieu mah ngadon namahan ngalilieur lieur ngomong jeung ustad mah. Oh, jadi Mang Jana teh kenalan gawe. Pak Ustad, Yeuh, kamari teh urang maca dina internet aya lowongan kerja. Jadi gawean teh dina radio. tah ada ieu mah. Terus kumaha. Kela atuh Mang Jana urang tamat cenah ngomongna. Oh nya tuh sok kumaha. Jadi gawean teh dina radio. Gajina teh 6,5 juta sabulan. Jam kerjana teh penting. Di jam 1 dugi ka jam 4 subuh. Wah, sakedeung atuh ari kitu gawe nama. Tah gawean teh jiga kieu. Mama, Hai Jang Pedro, anak king, aya naon Jang? yang enggak mah. Hus, saka mana wae nyarios teh. Isin atuh pan Ujang Pedro tos ageng ayeuna mah. Manya rek nen wae. Acis masana teh mah. Atuh da mau masak nyimpen acis na dia tempat nen. Ulah tarik teuing. Ye, ek jajan mah ye. Nuhun Jawa. Ujang Pedro pada jajan heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pedro. Rasa strawberry. Ici sayang. Ici di dieu anu jana sayang. Ici sayang, menuju masak naon sayang? Nyuju ngulub sampe we Kang. Wah, kita mau favorit Akang atuh. Coba ningali asap acan. Tuh sakedap deui ge asap. Coba ningali. Sia aing disarwakeun jeung Rinyo di tangga gerogotan batang sampe. Ye jana sing eling urang teh geus rek hampir sabulan satengah unggal poe ngaleglegan sampe nya beutina nya dauna atuh lila-lila mah beak eueuh teuing matang ngawe ku aing digodog. Ici. Jigo geus sinit ka warung nganyuk beas, kayak ku aing dibayar. Mangga Kang Jana sayang. Maknya aing di tangga gorogotan tangkal sampe. Jika asan lah, nah teh ya. Jana punten. Mangga Ustad. Nah, tadi Mas si gatos ngagelan tangkal sampo Mang Jana. Is sanes ieu mah gulati Arab. Itu, ayo tulang sareng ka masjid urang berjamaah. Oh, ai 100 berjamaah, aya pembagian bansos mau Pak Ustad. Atuh Mang Jana lamun salat berjamaah mah pahalna beuki seueur. Duh, pami pahala tiasa dipeserkeun bias mah. Abi bade berjamaah. Mang Jana mah aya wae. Ayo tuh Mang Jana di kantun. Oh, siap Pak Ustad. Maka dilajang. Assalamualaikum Mang Jana. Lieur aing ngomong jeung Pak Ustad mah ngan pahala we jeung pahala. Urang mah butuh nage duit, keur meuli beas jeung bayaran hutang, sisana we jeung meuli helikopter. Ngan ieu mah pahala we jeung pahala anu dicaritakeun.
Allah. Mun orang boga duit, rek shopping, ka Eksa, ek meuli baju nu model ayeuna, tuluy rek meuli baso balik teh. Deh bireni mah, nyaho urang can masak, beuteung lapar, jual ngomong-ngomongkeun baso deui. Aduh, jadi penasaran kumaha rasana baso nu 20.000 samangkok teh. Hah, bakso nu 20.000 samangkok. Nah, kana naon ngawadahanana? Kana baskom boa. Tah nu kieu teh gawe teh. Atuh udah biji mah meuli baso teh nu 2.500, jadi teu apal. Ari geus tos ngasaan. Acan. Tah. Aya pagawe Bang Emok. Urang heureuyan sugan mah mere duit. Bapak, sakedap. Kumaha Bu? Bapak pagawe Bang Emok. Sanes Bu, sanes Bang Emok ieu mah. Abi mah eta Bang Nangkon. Turun mah ngerakeun. Muhun Bu, abdi di koperasi simpan pinjam. Manawi bade ngajengkeun? Nyaduh, menuju Priyogi Artos. Nyapa abi ge sami. Aw, sami abi ge. Manawi bade ayeuna atanapi iraha? Ayeuna tuh, Pak. Panangan abi tos atul hoyong nyepengan artos. Aw, atuh lamun atul mah digaro. Mangga tuh tah ieu persyaratanana. Ogi ditinggali heula. Nah, ai si hiji di kita ka warung tekat lila-lila teuing. Dodoja boga pamajikan teh. Kakak. Saya nu poho ieu teh urang teh Kak. Oh, heueuh. Can tidur siang. Tidur siang wae. Bibi, aya nama kan duit teh geus meunang. Aya nama urang shopping ka Eksa meuli baju, terus ngabaso ka Girigali sing wareg. Hayu. Ayo siap. Kela. Kumaha haring ke mayaran hutangna? Dasar laki orang mata bagan gawe. Kumaha engke atuh biji, aya nama orang happy dulu. Parihan atuh sapopoe teh sangsara. Aya nama orang happy heula. Ayo atuh guys. Kurang kemon. Berangkat. Ai, ibu bade ka mana ieu teh? Bade ka payun Pak RT. Sami abi ge bade ka payun atas sakit pengkal. Ah Pak RT aya wae. Bade di sarengan atuh ibu-ibu, beli hese mentas. Yes Pak RT, cekap hatur nuhun. Oh, mun atuh hetet in the way-nya. Hah? Nah, Naon itu Pak RT? Hati-hati di jalan, Bu. Mangga Pak RT. Hat in the way. Dadah. Duh, geus bakal sejanah mah di sana di mana wae teh. Heueuh nya urang aya kamar, cek urang mah mentek naon di kamar. Gedang. Mana tuh siap lah, kurang masuk tara mumpan. Jana, gedang. Nya kita makan di banyu cek urang ge. Teh saya diudangkeun kitu mah. Wah, banjir lah. Ribu. Si Asep, si Dadang. Naon atuh? Ngaganggu wae keur ngimpiin lah wae. Rek milu maneh jana kanu tahlilan. Wah, proyek tahlilan di mana? Ada Haji Usuf, tetangga apa teh maneh? Haji Usuf. Saha nu maot? Teu tidak sia omongan molor wae kurang update info teh eta si Preti maot. Ke. Peti nu mana teh Asep? Eta uncing Haji Usuf, si Preti dikunjung ka sumur.
Arif tuh. Tuh itu tuh. Yang bayar tahu aku naon. Ya, mana tuh? Saya yuk. Iya non teh closing mah kuduna si eta. Iya, Ropi we, Ropi. Siap. Terima kasih di Tasik TV begitu. Tasik TV. Siap, rolling and action.